ulah sakali-kali sidawala diasupkeun menang asup ka sawarga Maneloka. Lawang selamat tangkap tutup. Tuning tingali sidawala. Geus ngurum we gini tingali. Enggak, naon? Tingali dewa ni buka regreg kitu euy. Aduh aing geung da ulah kudu kumaha sih teh? Tenang, eta teh upacara adat. Wing rek kadinya, monya upacara adat bararaeud. Urusan baeud. Bataing baeud teh ieu teh naon teh keur sanewara. Hei, dawala, tadi dawala. Wilujeng tepang para dewa. Dawala. Aya naon anjeun ka sawarga dawala? Aya peryogi we. Nanaonan ieu teh Mang Dawala teh. Mage jeung wani-wani rek asup ka sawarga. Amang nganek lah. Tuh dicacana abdi mah Mahadewa. Abdi manganter wungkul demi Allah abdi bantu. Upami bade digebruskeun kana kawacaran di muka masih dawala we. Abdi mah ulah digebruskeun kana kawacaran di muka. Upami tiasa mah abdi mah gebruskeun sareng widadari. Aduh. Nah. Diuk. Kasieun masyarakat. Ngupat semua kabatur kalakuanmu tertuju. Sameme ngupat picatur pekriksa badan satu ujung. Pekriksa badan satu ujung.
Agetin nirahan ningal ingkang samya sampun prapta kagetna kagiri-giri para dewa kaget kasumpingan dawala anu teneng ludeng katingalina nirahangan dika dawala naon anjeun datang kaya sawarga Maniloka Gerawak Cabalaka dawala aya naon anjeun dawala make jeung wani-wani rek asup ka sawarga Maniloka sebab kenapa dek naon anjeun ka sawarga dek naon sia ha wawanianan asup ka sawarga teu nyaho aing jelaseuna direrap ku Aisyah jadi direrap diduruk ku Aisyah aing jelasana geuleuh tak kada wae tah palontong teh si goblok tah geus pisan namun aya di lemur aing dicacang ku aing lawan udah bina teuing dewa teh kitu teu ramah dewa teh nya balik dewa balik dek naon anjeun nya saperkawis mang abdi teh pada silaturahim we ka dewa nya nuhun dawala sono abdi teh mane sono da iman teu tuh nya dawala cai oge balik dawala ya cicing komo kieu aing beli tangtang teu sudi aing kudu mika sono ka sia da aing teh sono ka sia naon sia Kang kade aing didudut di korote ku aing teh maksudna aing bere tapi teh sieun sok goblok teh kurang ajar balik sia mangga abdi bade muli bade wangsul nanging tepangkeun heula abdi sareng yang Otipati Jagatnata Raja Tiloka uluh si eta kurang ajar salah huta goblok makanya hayang panggil jeung yang Otipati Jagatnata Raja Tiloka aing di dieu urang ieu jarang panggil komo anjeun nah dah hayang panggil mah bebas dek naon dawala anjeun hayang panggil teh dek panggil teh rek naon dawala ye kaula Resi Rada Kebayaning Dewa pawakilnya tadi yang Otipati Jagatnata Raja Tiloka lamun ayana naon maka kaula ge sarua dawala oh sami kasalira ge sarua nya atuh kitu mah sami mah abdi teu sawios teu penak oge nu penting aspirasi abdi kasampeukeun naon kieu ye numutkeun beja tilu menang dipercaya yen yang Otipati Jagatnata teh kasebat Raja Triloka laras bener hartosna naon ari tri teh tilu loka teh alam jadi yang Otipati Jagatnata teh ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam Madyapada atawi alam kajinan katelu alam Marcapada anu dicicingan ku anjeun dawala alam bunya oh jadi alam Marcapada teh aya di bawah pimpinan Otipati Jagatnata bener berarti jisim abdi kapungkur kantos milih Otipati Jagatnata jadi pimpinan ieu Triloka bener berarti tah abdi paneruskeun berarti sadayana anu aya di dieu teh kabeh kalaban salira kaasup wakil rakyat bener
bener wakil abdi wakil rakyat bener tah simkuring bade naroskeun dupi wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna maksudna wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna nya wakil jeung anu ngawakilkeun luhur kana nu ngawakilkeun ari nu ngawakilkeun sa rakyat berarti maneh berarti aing pangluhurna lain sia urang ajar nah maka jeung urang ajar pantes salaku dunungan ayeuna rek menta laporan pertanggungan jawab anjeun salaku wawakil rakyat wawakil masyarakat dunya gadag naon wae sarina mangsa anjeun nyaeta ngeuyeuk daya olah nagara ieu alam dunya gawe naon wae maneh dewa cobe dina mangsa anjeun ngeusi ieu kemerdekaan dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat mana buktina demi rakyat demi bangsa teu cara nu heueuh teu cara dina pilihanana maneh teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat dina mangsa pilihan ngadak-ngadak bageur ka rakyat hei anjeun wakil rakyat tapi naha geus ngacedog di tina kursi geus ngacedog jadi anjeun jalui wakil rakyat ti luhur kadang-kadang dideuleuh-deuleuh ku aing siang gadag ngan saukur hees gadag ngan saukur molor haituna gadag silih salahkeun silih gorengkeun ai rakyat tetep katalangsara mana buktina demi rakyat demi bangsa teh rakyat teu butuh bau sungut rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti anu nyata iya rakyat butuh kenyataan rakyat butuh dan rakyat manu penting mah beuteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta buktikeun ku anjeun sederhana rakyat mah bener dawala bener abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh mobilna segala rupa beungharna diwakilan ku maneh ai rakyat ngege curug we ayo mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar sagantang 10 liter numpak roda haji siron nu beunghar ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon mana buktina demi rakyat cing inget ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah tapi ieu nagara menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur tepati jiwa raga nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kemerdekaan bangsa tuh tingali cirina tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harawas beja ka urang sadayana pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat salaku wakil rakyat salaku pamimpin anjeun kudu boga pamadegan ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat angkat harkat derajat rakyat sabab suara rakyat adalah suara Tuhan rakyat di atas segalana rakyat di atas segalana ulah sekali-kali anjeun ngarahatan hate rakyat cilaka dunia jeung akhirat lamun sekali-kali anjeun ngawakil rakyat aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat goblok jangan ngahina goblok Badan mama tahan sia. Ah, ieu geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ieu. Urang ajar, gebruskeun kana kawacara di muka. Urang ajar sia ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa. Ayan. Ane geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa dawala. Mane bakal digebruskeun ku aing kana kawacan dari muka. Kawacan anu mukana dibedahkeun ku aing. Dipelakan mujair. Goblok sia. Kawalat sia kawacan di muka rek dipelakan mujair atuh diborongkeun ka curug diborong goblok sia nyaho aing dewa naon dewa naon dewa seuneu aing ha dituruk ku aing sakuseuneu tenang dewa dewa seuneu aing mawa blanwir bisa perot goblok saku blanwir goblok udah bisa perot ku blanwir hi nyaho aing dewa naon aing dewa bayu dewa angin aing wani-wani sia ngaganggu ka dewa
sapu ku angin sia ku aing dewa angin tenang dewala dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin kebenaran aing mau duit receh dikerauk sia ku aing goblok jai aing rek dikerauk tenang dewala di dieu waktuna aing bebela ka maneh itu para dewa anu ngumpul sok lawan ku maneh ongkorek bebela teh kumaha sieun urang si teh ngeunat teh sok aya nyaho jeung aing kabeh nya ajar syaib dewa sereuk majuan iya wes iya musik wala sampai iya wes aya karasana Siedan syah orang ajar sama ayo musik syah nah sia goblok abi beuna teuing si teh dewa Brahma dewa Sina ditiup ku aing hiji dua aing ka maneh aduh wala urang kajang kadesia dia awas kowe aduh tong halangan atuh manehna nu ngadupak manehna nu ngamek ketenera samya pada yang ngalaga ingkang samya ngalaga lawa ini lusilan paingan ini hartina gunung lusi cacing paingan tesangka serbuk samelang nyamuk kurang ajar sidawala hei para dewa sadayana disungkeun mundur wae mundur ieu Batara Bayu dewa angin ngadak-ngadak ngaluarkeun angin para taliwawang tina pananganana angin gede anu sakitu ngagelebugna tangkal kai anu warageng teh cing darokdoknya teh katebak ku angin ieu Batara Bayu cinandak kumamrat madugi malaras nandak kumamrat madugi malaras ngawateka cikang linewi angin batul angin kagede kitu ulah halo kade ulah sia heuh tolak angin mah mampu ya euy
Duh, kumaha gede-gede ting angin ulah. Mundur ulah. Dawala salengkah oge teu mundur tina kuda-kudana. Ya angin barat tali bawang anu dikaluarkeun ku Batara Bayu memang ageungna luar biasa. Tangkal kai anu sakit tu ararageungna cing darokok kacana ku angin. Ieu Batara Bayu anu luar biasa kasaktianana. Nanging kinten-kinten 5 meter deui kena kai dawala ya angin ditunjuk ku dawala nganak-anak eureun sapisan. Angin hanyeun utusan pangeran kaula utusan pangeran mundur sok hayang nyaho lah aing. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi anjir. Adi aing kasurupan ku naon? Buah-buah kasurupan ku neon. Eta angin ditunjuk ku silawala eureun. Aneh eureun teh. Aduh, eta angin sat. Hat. Angin. Mane utusan pangeran. Aing utusan nu boga hajat. Mundur angin. Wah, nepi ka mundur deui angin hebat euy. Wah, hebat mana euy. Kotipati jagat nata raja Triloka lewas ningali ieu kajadian. Asa dijejeg sirahna ieu Otipati Benu. Anu antukna panyangkana ieu dawala dipiwarang ku Semar atuh Otipati Jagatata gilig ku nepangan Lurah Semar Badranaya itu ujarin carita. Datan neratana tangan deman iwuh mangkulingan rana denira si dawala ngadon amuk-amukan di sawarga Maniloka da moal henteu dititah ku bapana Lurah Semar Badranaya. Ari Kakang Semar kumaha teu konsekuen hirupna. Laras. Nanaonan ieu teh lamun hayang sawarga mah ulah nitah bebenyit atuh. Da kaula ge moal dikoretkeun pasti dibikeun ieu sawarga. Tapi naha beut makan nitah bebenyit. Lamun kitu carana Kakang Semar hapunten. Da ieu Kakang Semar anu mimitian. Kaula bakal ngabongkar Kakang Semar saha. Wah, naon lah, cilaka Otipati kabur. Kabur ke mana? Pasti bakal nepungan bapak ya. Marukana meureun kuring dititah ku bapak. Tuluy, susul ku aing. Heuh, urang susul, urang dihijikeun ku aing si Otipati jeung si Semar. Sadar wala, sadar wala. Naon teh? Siapa uwi sadar wala? Nyebut wala istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Hei, neon anu di jero maneh. Aing mah teu kasurupan belagu. Jeung neon mah nya kasurupan ku neon. Wala si Semar jeung si Otipati dijikeun ku. Wah.